Omong yo. Ah, suara si Omen euy. Ieu mah pasti ngajak udin deui wae geureunninganan. Yo. Aing teh berpuasa aya ngopi. Aya kopi teh. Wah, sia mah aing tadi nama aing puasa karege poean kahiji ge teh. Aya kopi mah yo. Tak is tutupan pantona. Wis aya ajengan ka dieu kumaha sia teh. Coba aya adi urang euy karek balik ti pasantren. Wis ka dieu ka dapur ka dieu. Sering ngopinya. Aing mah aya mah teh. Nah, wah, geun we. Panto mama ieu geus nutup ya. Oh, nambah. Suara si Ustad ngegeruan euy. Moal tuh. Main putila tah di dinya. Asup kana Magicom. Si Ustad. Duh, hidupnya. Anjir. Kang Anom, kumaha? Nambal. Sama ya, Nah, puasa kayak dia enak ya. Heh, Lancar. lancar alhamdulillah. Bener sing kuat wajib-wajib teh mah tuh. Kuat. Ayeuna nama geus boga budak lain. Boga. Pak Adi mah di pasantren mah rajin puasa Senin Kamis. Wah, eta mah sudah adi saha deui ye, Boem. Ah, kopi bahe katajong. Maneh mau kok tadi ngomong puasa. Balik. Aduh, Kang. Hilap. Eta mah diajakan ku juri gondrong. Oh.